Saya teuing ya boga perasaan boga pada aduh, saha Mang? Cicing Cicing, atuh hari Ulah. hayang laku ka awewe. Kieu-kieu teuing ya. Kayak penting teh malam minggunya. Tingali barudak mah baroga kabogo. Alarapel kayak penting. Nah, hari urang nih asa sesep teuing ya boga kabogo teh. Ada perasaan banget mah teh goreng-goreng teuing atuh. Ya mah kudu neangan solusi ke cara namanya. Bang, gimana? Biasa weh nyangan tidur teh. Heueuh, maneh bingung neangan pi duiteun, urang mah nu bingung teh neangan awewe. Hese kemenang-menang. Keurang ke malam mingguan. Can boga kabogoh urang ge. Kita kira-kira maneh boga solusi teu cara urang kareh meunang awewe? Wah, gampang eta mah atuh tong. Naon? Masalah awewe mah. Di mana? Pokona mah urang boga orang pinter. Pokona mah eta mah sapoe ge langsung menang awewe euy. Tapi alus tuh. Pokona mah mujarab. Nu bener kita Bener. hayu urang ka dinya meunangan awewe nu geulis meunangna nu songek sabeula. Pokona mah alus ieu mah. Ya Bener, penting ya. aya duitna. Bener alus. Bener serius. Ayo Ayo atuh yuk sok. Gitu mah. Si Otong ku aing orang tipu euy. Bahaya kajian teuing yang penting ngopi duiteun we lah. Di mana, Wan? Aya di jero. Oh juga tuh. Tungguan di dinya. Heeh, ulah dateng ngomong. Can keluar mah ulah ka mana-mana. Heeh, urang teh di heula. Semua di dinya. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Naon ya? Api duiteun. Si Otong orang tipu. Tipu kumaha? Tipu mana yang boga awewe cenah. Yang boga pokona penting aya mah kudu menang awewe we. Gitu orang tipu we kumaha carana yang penting mah non duitna we. Gitu. Siap atuh nu kitu Oke, mah. siap. Bener ya? Siap. Siap, oke lah, siap. Ayo atuh yuk. Yuk ke si Otong ayo. Kumaha, Wan? Tenang lah. Pokona mah paten. Oke lah, ke persiapan lah. Oke lah, siap hari kitu mah. Kalem. Mang, iya jalinan nanti ya. Anu hoyong milarian awewe teh. Oh iya. Nuhun, Mang. Lagi teh pusing. Hese neangan awewe atuh sugane Mang boga naon ke nu bisa awewe nyalampurkeun ka Abi. Oh kitu mah tuh gampang. Tungguan dia sedengnya. Oh, mun Oh, atuh. siap. Mangga. Ku aing orang jailan yang penting mah aya duitna we lah. Ku aing orang cedohan we laku ka awewena. Beuh. Oh ka dieu. Jang. Ayo, kita langsung Ayo tuh. Oh ka dieu urang jampe. Mang tuh. Aduh, saha Mang? Cicing Cicing, atuh hari Ulah. hayang laku ka awewe. Kieu-kieu teuing eta.
itu atuh heula. Lah kumaha mang? Beres. Oh Eta mah. siap lah pokoknya mah ayo tuh ya. Ayo deh. Geus lah ayeuna mah baralik ke dijamin lah penting menang awewe ji. Oh nya atuh mang, atur nuhun ya mang. Sok Nuhun mangnya. Assalamualaikum. menang lah. Kawan lah ayeuna mah mendingan ge rong balik heula nya. Capek euy tuluh. Eta omah duitna heueuh. Kalau eta mah masalah duit mah gampang, yang penting mah sukses. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ya naon? Kadang aku balik maneh tadi. Tak biasa keur itu kasih emak. Oh duit kersim. Oh, atuh. Kumaha atuh? Jakeun nuhun ya. Sakieu eta teh dileuwean ka urang. Oh deui deui aya nya 2.000 keur beli. Kajeun ngadi lah. Foto atuh anak. Digadadaskeun kabeh. Heueuh nuhun nya. Oh, Ah, katipu oge si Otong. Alhamdulillah. si Wanda ingat teh karena duit. Mana duitnya 2.000 ge, hanger we di penta. Mau keur meuli udud. Ah, tuluh jadi nate. Gini sarekeun heula lah, ngarah bener. Pananganna meni sae kieu neng. Jari panangan meni salarae. Percis akar sampe neng. Cigana neng wanita anu sempurna nya neng. Pastina geulis neng maka cida. Neng kersen teu nikah sareng AA. Hah? Henteu. Nah, emang kunaon? Sakieu kasepna amat tuh. Lamun kersa nikah sareng AA, kuat hoyong nanaon dipangmeserkeun. Jadi ieu kersa. Nah, lamun kersa biasa teu AA ningal wajah neng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Geus di jampean teh malah ngimpi lain jeung awewe. Ya malah geus di jampean teh malah ngimpina jeung bencong.